tapi kambir beakeun aing ieu. Waduh cilaka. Ya Anoman Perbancana Suta ngemutan ieu kejadian di mana pae hiji nu hiji hirup keneh pasti hirup deui. Kitu jeung kitu kaayaanana atuh ya Anoman kagungan firasat kana ieu kejadian. Di payahan hiji nu hiji hirup keneh di lengkahan hirup deui. Toleh jeung kitu jigana ieu mah kudu bareng paehna jelema teh. Kudu bareng ieu mah. Yakin aing kudu bareng. Hampura aing teh geus ngapenteng teuing. Gusti hapunten kaula ngapenteng ieu. Nya. Lajeng Anoman Perbancana Suta malum dudu wanara samanea. Tari Anoman teh tiasa ngaageungan salirana. Atuh ya Anoman ngawatek aji rewe krama ngaageungan salirana kitu kaayaanana. Cinandak kumamrat madugi malaras. Cinandak kumamrat madugi malaras. Ngawatek aji kang lenewi. Malam tumarapi ngapi satri hikmas tu sakecapi nyata ngadak-ngadak ya Anoman salirana ngaagegan nuju yati nuju denila salin busana nuju yati nuju denila salin busana salin busana sapisan monyet anu lain di payun Anoman racleng kayanana ya alah Anoman geus kagedean deui deu euy oh aing nyempok anyutna sih kumaha ye ari akang lain-lain ai sia pikiranna teh ka mana we hei hayang nyaho sia Aswani Kumbha Aswani datang kai jadi gede kurang ajak ya wop wais ala ampun anu tong dijemel ala waduh calana ku aing diadu kumbangkeun sia atuh ya Aswani Kumbha dicarak ku padangan palikatuhu ieu Kumbha Aswani bade ngarontok ditewa ku melih kensa atuh teu tiasa walakaya duanana acara kayaanana rasakeun sia ieu dua putra Kumbakarna diadu kumbangkeun ku ieu Anoman Perbancana Suta atuh duanana ngemasing pati tumekaning perlaya gugur di medan tempur perlaya di medan perang mati di medan jurid. Iya. Hidup Anoman, hidup Anoman. Kurang ajar sih. Rasa sih. Hebat Nara Rama ya aing polah cilaka manahna datang Allah. Iya Prabu Rahwana jigra-jigra kemanikan rapta cia-cia majeng ke medan perang katus sadayana pahlawan Nara racleng ningali si makna ya Prabu Rahwana itu kaayaanana datan nera tangademan
datan nirat tangan teman ewuh mangkulingan rana ingkang mangkulingan rana ay kurang ajar Rama utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang Rama dina poe ayeuna maneh kira sirah bongkokan sabab maneh bakal paeh ku kaula Batara Rama ye Sinta teh sabenerna hayangan ku kaula tapi Sinta hayang dibere mas kawin ku hulu maneh wayahna anjeun geura sirah bongkokan Batara Rama ka kaula dina waktos ayeuna tuh ayo syaraba lemper aja ngelaki langit nelalangan jagat bangsa datan nirat tangga demang datan nirat tangga demang sewuh mangkulingan rana maneh anu ngaran Rama kaula Batara Rama ya raja pelaya-pelaya juga panci goblok hah nada apa Sinta bogoheun kaing kaula yakin cinta sajatina Sinta teker kaula rek merek kesempatan ka anjeun Rahwana naon lamun anjeun ayeuna mere Sinta keur kaula oge anjeun babalik pikir ku kaula rek dibukakeun lawang hampura keur maneh Rahwana dibukakeun lawang hampura ku kaula anjeun Rahwana bah bangsat nganggap enteng kaing nganggap remeh kaing ngeusieun teh nyaho tingali dulur aing geus parae dulur hancur paraya bayak pamili leungit ai manya aing kudu serah bongkokan ka maneh aing ngahargaan dulur-dulur aing anu parantos maralaut manya aing kudu serah bongkokan ka maneh Rama medekna ge maneh serah bongkokan ka kaula geura serah bongkokan maneh ka aing Rama Rahwana naon kaula rek mere di kasempatan ka anjeun meungpeung kaula can beak kapanasaran kaula sakali deui ku kaula bakal dihampura anjeun lamun anjeun serah bongkokan ka kaula oge mikeun Sinta ka kaula ya bebeakan jeung aing Rama sia lamun lalaki langit telangan jagat lamun hayang ka Sinta sok geura bejadkeun dadaken sakatuh kaula ayo nepi ka mana jeung ai bangsa nista maja utama lamun kitu salana anjeun hayo kurang bebeakan jeung kaula bitotama aya jeung aing hayang nyah kurang ajar hayo siap ayo ieu Gunawan Wibiksana Rayina Rahwana anu bungsu anu belok ka si Rama ngan saukur tiasa ngecelakeun cai socana ningal sadayana kiwari tinggal Rahwana ngajerit maratan langit moceak maratan jaga aduh Kakang Rahwana padahal kesempatan ageng Kakang Rahwana rek dibere kesempatan eta Kakang Rahwana di pasian hampura ku si Rama obat tapi kateas Kakang Rahwana maju Rama
kurang ajar sakitu raja teh ha Majip siap Gusti Rama dibalangkeun tiwas pegang ranwe cenah Maja utama maneh Rahwana ayeuna jigana pakan nyarita kaula Gusti Rama Anoman teu naon salirala gerak ti luhur teu naon salamet jangan hune teu naon para hama pasikeun ka kaula Gusti Rahwana urang paehan kaula ieu patutunggalan antara kaula jeung Rahwana Anoman lalajoanan we sabab ieu urusan kaula jeung Rahwana sae mangga lalajoanan ku salarian sae mangga pedeus Rama hutang pati barapati hutang bedang Penas dikersayang dumampara ieu Rahwana katibanan panah Batara Rama kana ti corona atuh ieu Rahwana ngajengkang kayaanana ngagelenceng mastakana nyaeta ku ieu panah Batara Rama itu kaayaanana ngagelenceng ieu mastakana Rahwana kaya atuh sadayana para wandara surak hambal-hambalan ningali Rahwana pegat mastakana hidup si Rama 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 si Rama hidup nanging sadayana ngadak-ngadak lirgaang katincak anu tadina surak hambal-hambalan ngadak-ngadak lirgaang katincak margi ieu Rahwana sanaos eueuh mastakaan tiasa nangtung kayaanana dia Rahwana ngagunakan ajian rawa ronte liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran olah liliria merwangun kayang impen sare ngalinuran sapisannya atau ya mastakana oge ngadak-ngadak nempel di kana
warugana Irahwana di dieu ieu Rahwana ngagunakeun ajian jasa muka 10 banget sadayana Allahok mata simeteun kana ieu kajadian seueur monyet-monyet anu ngalengerek keling ningali ieu kasaktianna Rahwana ngagunakeun adian dasa muka atuh Rama bingung kana kumaha kayanana nanging sanes oge Batara Rama sanes oge Batara gelar Batara kancikan ku Wisnu atuh ya mastaka sarana disasar ku Batara Rama ing beledug gayaanana Pateng yatin nira wismama Wijar meneng-meneng Gusti Pateng yatin nira hatin nira lira kalimpudan mega budara kawolan mega putih wala salin sumabda Batara Rama kahulang ngaraga meneng ngolhok mangka ningali kasaktian negeri Rahwana lami-lami iya Rama emut kana Purwa Daksina ari Purwa eta wiwitan Daksina wakasanana emut kana senjata Gua Wijaya kudu ku ieu meureun Rahwana kapesannya tinandak kumamrat madugia malar tinandak kumamrat madugia malaras lawat tek panah Gua Wijaya anjeun Rahwana rasakeun ieu panah Gua Wijaya bakal disasar kana jantung anjeun Rahwana lamun anjeun bener-bener boga salah ieu Gua Wijaya bakal akaran dina awak manes Rahwana
tiada dipungkir kadar tiasa disingar papasten anu tumiba ieu panah gua Wijaya amas pisan kana jantungna Isra Rahwana henteu mati nanging kocak dengek margi ieu gua Wijaya ngadon akaran dina jantungna dina awakna Rahwana nyaliara sawak-awak atuh Rahwana ngejerit meratan langit kocak meratan jagat naon panah naon ya Allah nyali aing Batarara mangaluarkeun di panah anu kasebat panah Kiai Dangu ari panah Kiai Dangu teh hiji panah anu tiasa nutur-nutur bari jeung jebredan oge tiasa ngaluarkeun sora-sora anu dipikasieun ku musuhna kitu kaayaanan naon ya Kakang Rahwana ieu adi Kang Kumbakarna rek nyampur Kang kumaha si Kumbakarna geus naon lo ieu emang lo Prahasta Patih Nagara Alangkah Wirjahayu lo Gramulang lo Kakang ya kaula sarpakinaka Ramadewaji ya kaula Indrajit Ramadewaji wayahna tutur-tutur eta dasa muka nepi ka mana sae mangga pergeus ya Rahwana dijebredan ku ieu panah Kiai Dangu halaut diteuleman ka sagara diteuleman ka Gunung Puguhning atuh Rahwana teras-terasan diberi rasa kasieun kayanana lami-lami Rahwana apruk-aprukan dina sesukan ari digedengan sesukan teh diapit kedua gunung ari gunung teh katelah Gunung Sonara jeung Sonari itu kaayaanana ari gunung teh numutkeun panyariosan mangsa katukan ieu gunung teh nyaeta panjelmaan tina mastakana putrana Rahwana anu diteuteuh kanggo mas kawinna Dewi Sinta mangrupakeun Batara Rama sareng Laksmana disihir nanging ditolak Dewi Sinta maklum waspada permana tinggal atuh ieu mastaka dialungkeun ka wewengkon jadi Gunung Sonara jeung Sonari panah edan naon laing dipupurik kumaha ieu panah ngadak-ngadak ngaranek tina mangsa Rahwana aya dina dua Gunung Sonara jeung Sonari atuh ieu panah balik deui kitu kaayaanan ya numan perbancana tetap barang ningali Rahwana nuju aya nyumput dina susukan nu diapit ku Gunung Sonara jeung Sonari atuh ya numan ngabadagan di salirana digencet ieu Rahwana kagencet ku Gunung Sonara jeung Sonari di mana ya kula
poek mongkleng buta rajin ye kaula tiris eueuh simuteunana kareudang eueuh kipaseunana eueuh pibatureunana mana kidul kaler kulon wetan ye kaula betah keneh di alam dunya kaula rek balik deui kana awak kaula betah keneh di alam dunya mung kaula ka alam akhirat aing teu hayang-hayang balik deui ka alam dunya kitu kaayaanana barang dia arwah lebet deui kana warugana nanging karasa nyeri mari dikencet atuh kaluar deui gening kieu karasana kaula bumi tadi tampi ku jagat tadi tarima lamun kuno kawasa jadi marakayangan kaula pangeran balikeun deui kula kadunya pangeran lebar harta kekayaan kadudukan raja lebar balikeun deui kula kadunya pangeran balikeun deui kula kadunya pangeran asup anoman mana bisa nempo asup tugas Mahadewa anjeun kudu dikerem ku aing dieu sabab anjeun arwah marakayangan asup nampi tugas kaula pikeun ngajaga ieu arwah dasa muka silaka jeung salamet jalma gumantung kana amal perbuatanana melak hade buah hade melak goreng buah goreng ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri yang tak kitu deuleu jalma anu giruk jalma anu sarakah teu geuningan arwahna ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa yang mudah-mudahan urang teh sametik hikmahna tina ieu lalakon sakali deui mudah-mudahan nyaeta pangresana bapadana sadaya urang dieu nyaeta urang kampung Cikanang sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah